Dina wanci isuk-isuk maju ka beurang. Katawis panon poe ti belah wetan moncorong naik ka luhur. Si Abah nu keur ditepas nyalukan si Kabayan anu keur sare nagolodog. Kabayan, wih, si poro kokok teh kudu dianggarkeun sare wae. Ya, Kabayan. Hudang. Iya, aduh, naon atuh Abah. Hudang. Aya naon Abah teh wayah kieu. Itu si Ambu hayang eunang ka asak. Pangalakeun ku ilaing. Tah ngalana teh omat dinu tangkal nu kabelah kaler. Ya, nu deket wahangan. Tah tapi anu kaler anu ngaroyom mah eta mah geus karolot nangkana teh. Pohara sakitu gedena. Yeuh, mawa karungna, ieu bedogna. Aing si Abah mah euy batul syare teh kalah dititah ngaran nangka. Embung maneh teh dititah ku kolot berkokok. Lain embung Abah. Ieu ge pandek miang kuring deh ah. Leos si Kabayan indit ka kebon. Teka catur di jalana. Si Kabayan miang ti imah si Abah ka kebon. Teka catur lila di jalana. Jog anjog nepi ka kebon, ulak ilik ka kenca ka katuhu. Dah geuning. Ieu meureun tangkal nangka belah kaler ngaroyom ka wahangan. Bari leungeun katuhuna ngacungkeun curug nuduhkeun kana tangkal nangka anu deukeut jeung wahangan. Kalayan estu ngaroyom. Pohara lamun tangkal nangka eta lebeut buahna, tuluy si buah nangkana teh teu diala, murag teh atuh meureun palin. Beral si Kabayan lempang nyampeurkeun. Ieu naga. Dah sia. Kacida seungitna euy. Bener ceuk si Abah. Geuning maneh mah geus karolot. Bari mesatkeun bedog tina carangkana. Kecrek. Nangka diala gepluk murag. Nileuh aing ah. Nangka teh geuning diangkatna berat euy. Aing ah. Kubahanya barang nangka dek diasupkeun kana karung ge si Kabayan teh mikir yen ieu nangka nu sakieu gedena asa ngabarabekeun lamun kudu dipanggul bari jalanna teh nanyak mudun. Nyawe si Kabayan teh nitenan deui kana lingkungan sakulilingna. Paingan si Abah melak nangka diroyomkeun ka wahangan. Bener kapikir ayeuna mah. Panangkana geus karolot. Diteuneun dipelakeun dina deukeut walungan wahangan teh. Bener si Abah pinter euy. Meureun maksudna mah jadi mun nangka geus kolot teh teu kaala teh murag. Tuluy wadang geus kolot apal balik ka si Abah. Ini sorangan. Si Abah mah nya nyapekeun ka minantu teh. Surungkuy si Kabayan ngadodorong nangka korobas. Nangka dipalidkeun ka wahangan bari ngagorowo.
Nangka pan ilaing mageus kolot. Dah gede ongko imah si abah teh belah lebak. Ngan rada anggang ti wahangan mah. Engke mah ieu wahangan mah kahareupeun imah Mang Jumadi. Dah ilaing ti imah Mang Jumadi naiknya. Kok uing dijemput di ditu diteun golodog si abah. Keti golodog ka jero imah mah bareng asupna. Hayu ah. Kitu wae ge. Kudu mikir heula Ganteang si Kabayan leumpang balik bari surak. Dina pangrasana si Kabayan eta nangka teh baris nepi pangheulana. Sabab ari mapai wahangan mah estu meureun moal ngaliwatan jalan satapak anu nanjak mudun. Barang nepi ka imah, si abah tumanya ka si Kabayan, "Ieu woro kokok. Pan ku dewek teh lain tadi tita ngalanangka. Mana nangkana jang euy?" Ai si abah. Ai cek abah ngalana tong tolang atuh nangka kolot. Ya du kolot atuh apan cek dewek oge belah kaler deuleu. Tah kuing teh da percaya ke abah nu belah kaler mah nangka karelut mana gede. Heuh ku kitu. Tah kuing teh berat abah. Ai dipanggul mah. Geus ye kuing teh cenah balik sorangan, tulageun ka wahangan. Da kuing geus papatahan. Engke ti Imam Mang Jumadi naik lembang adeun si abah. Dah cek uing teh di dagoan di dieu dina tepas ya. Nagolodog ke lembang ka jerona bareng. Itu berak we geus kolot teh apal balik-balik acan. Si abah hut-het neungeulkeun kopeah bari nyarekan. Dasar si borokokok. Sia. Pamikiran teh teu bina ti budak oleleho. Manya aya nangkap apal balik sorangan. Cik abah apaan nangka belah kaleh mah kolot. Lamun teu apal balik berarti abah nu salah. Eta nangka teh ngora keneh bah teuing budak keneh. Matak teu apal balik ke pan itu.